Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil ladzina zahadu fil Islam, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahtim lana bihusnil khatimah. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin anu mulia, ngalanjutkeun hanca simkuring diantawisna panginten tina hanca Nasoihul Ibad dina bab kadua maqalah anu kalima. Ya, bab kadua maqalah anu kalima. Kasauran Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah mikaridho ka Sayyidina Utsman bin Affan, mantena ngunggulkeun hammud dunya zulmatun fil qalbi. Ham ngaran ham teh bingung lah cek urang mah, ya. Bingung ku perkara dunia eta jadi sabab, ya. Lamun urang masih kena bingung ku perkara dunia eta jadi sabab poekna hate urang, ya. Sawangsulna wahammul akhirah jeung bingung ku perkara akhirat eta jadi wasilah urang bakal dicaangkeun naon hate urang ku Allah Subhanahu wa taala. Kartos Pak sakitu? Kartos teh. Ah beres we ka harti mah urang teruskeun. Para bapak sadayana, urang kadang-kadang ku kahirupan ieu memang dina Al-Qur'an tos dibahas bahwa kahirupan dunia teh laibu walahun. Ya, ieu tempat heureuy jeung tempat sendagurau sumata. Hanya transit hungkul keur mah. Ya. Dari ibarat meureun di terminal tema terminal paragi tempat istirahat we hungkul, istirahat beres tidinya langsung berangkat deui. Begitupun urang di alam dunia ayeuna. Urang pasti mengalami
peristiwa anu ngaran maut. Dina bahasana kullu nafsin dha'iqatul maut. Anu ngaran dha'iqah ya, dha'iqatun teh ngarasa sakedeung. Nu ngaran dha'iqah teh sakedeung. Jadi tidak melalui waktu yang lama. Harita maut, harita ku Allah dihirupkeun deui, Pak. Sekian jam mungkin ku Allah harita keneh dihirupkeun deui. Nya makana di antawisna urang sok ngibakan anu maut. Kunaon kudu dipiningan. Ya, urang ngibakan nu maut kunaon urang kudu dipiningan. Sabab nu maut ge boga kaera. Dalam artian mungkin ruhna geus aya di dinya, Pak. Ya, boga kaera ari urang mah lain sok kepo ka nu maut teh. Hayang nempo di manianana. Tika arasup geus dipipidingan ku terpal misalkan. Dirurud terpal teh. Bening kunaon? Hayang apal. Padahal anu ya diurang ya Pak diusahakeun anu nyaksian dina waktos diibakanana di pertama nalkin mayitna pas sakaratul mautna wayahna. Lamun urang aya kesempatan mah ku urang talkinan di mana keluarga urang nuju menghembuskan napas terakhir. Bimbing ku urang kunaon? Kalimah la ilaha illallah. Sok bimbing. Ya. Bimbing ku urang. Ulah nganalkeun batur wae. Keluarga urang berarti urang nu tanggung jawab. Tong nganalkeun batur, tanggal kudu ngagoroan heula batur mah geus ku urang heula. Salajengna ngamanianana ngibakanana ya ulah punten para pasadayana punten ya ulah nganalkeun batur teras deui bisi anut ya goer mahram misalkan ya anu tiasa ngibakanana tos we anu urang we hungkul keluarga urang ditamah meurentah kusaha lamun awewe ku ustadzah dibantuan ya ku para pengasuh di ibu-ibu dibantuan lamun lalaki ku ustad meurentah dibantuanana ya dibantosan naon dibantosan ngibakan ieu mah lain saha we nu asup ya hati-hati Pak hati-hati ya ieu geus kebiasaan di urang ya, urang ulah ieu teh. Jadi kewajiban diajar berarti insyaallah lah panginten di al-ummah diajarkeun kumaha ngurus mayit, lain perkara punten, lain ukur kewajiban ustad hungkul. Eta kewajiban urang sebagai individu kudu mampu minimal ngamanian mayit atuh. Sabab urang ge bakal di manian jaga, Pak. Urang heula atuh memeh batur teh. Tah eta Pak. Para pasadayana widi kana pembahasan nu tadi hammud dunya urang terlalu mentingkeun masalah dunia hingga bingung urang ku masalah dunia nya eta matak jadi wasilah matak poek hate urang matak moekeun hate urang anu ngaran poekna hate berarti urang susah untuk melihat kebenaran anu hakiki ti Allah Subhanahu wa taala. Nu mana ieu nu bener teh? Ya, arek punten arek ningali nu bener kumaha lamun ternyata hate anu biasa mempertimbangkan anu bener jeung nu salah urang geus katutup ku perkara dunia. Ya. Eta Pak ya, nu kahijina ya. Ya. Sabab saur dina ayat anu tadi bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Para pasadayana dina hikam sawias Pak simkuring nyimpang salit kena hanca batur ieu teh. Ya, hanca Ustaz Samsu painten, tapi teu sawias lah. Ya. Dina hikam aya ngunggalkeun kieu.
min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati. Di antara ciri nak maut hate teh Pak, maut hate urang, kunaon hate urang teh maut, diantawis kasauran. Saya Abu Lais As-Samarqandi mantena ngunggulkeun bahwa di antara mautna hate teh akibat urang apal ka Allah, di antawisna Pak, apal ka Allah tapi urang teu ngalaksanakeun kawajiban urang anu mangrupakeun hak Allah. Ya. Urang apal ka Kangjeng Nabi tapi urang jauh ngalaksanakeun sunah-sunahna. Apal urang bakal maut tapi hanjakal umur ieu lain dipake bebekel jang maut tapi ku urang dimanfaatkeun lain keur bebekelan urang menghadapi kematian urang. Minimal eta we lah. Ya, urang cirina hate urang maut. Urang diciptakeun ku Allah teh pikeun ibadah. Tiba-tiba urang teu ibadah. Urang jadi naon? Da Allah mah nyiptakeun jelema teh pikeun ibadah. Tiba-tiba urang teu ibadah. Jadi naon atuh urang? Ya mangga we lah eta mah. Ya, kantun naros kana salira urang masing-masing. Ya. Itu Pak. Jadi cirina maot hate teh Pak, cirina maot hate urang teh diantawisna adamul huzni. Teu ayana huzni, rasa nalangsa, rasa hanyakal, rasa sedih tatkala urang ninggalkeun kewajiban urang anu mangrupakeun hak Allah Subhanahu wa taala. Baheula mungkin kealaman ku urang-urang lah. Ya, baheula mungkin kealaman urang di saat ninggalkeun kewajiban urang. Entong ge nu sunahna, nu wajibna urang ninggalkeun salat asa hare-hare we baheula. Berarti naon tah? Cirina hate urang dina waktu harita, dina waktu sarita hate urang maot keneh can dihirupkeun deui ku Allah. Tapi kudu syukuran ka Allah tatkala urang bisa hanjakal, bisa ngarasa sedih tatkala urang teu ngalaksanakeun kewajiban urang. Urang rasa hanjakal ayeuna, rasa kaduhung aya, rasa sedih aya. Oh berarti nu kitu cirina mukmin, cirina jalma iman diantarana, cirina hirup hatena. Ya. Eta Pak, ya. Eta diantawisna, panginten diantawisna urang bingung ku perkara dunia, wede urang bingung ku perkara dunia, eta matak jadi sabab poek na hati urang. Poek kana naon? Poek kana hak. Susah ayeuna ngabedakeun mana anu haram, mana nu halal. Ya. Kadang-kadang urang mah nu haram ku urang dihalalkeun. Tapi sabalikna nu halal kadang-kadang ku urang dijauhan. Ya. Eta urang terlalu khawatir, ya. Terlalu khawatir teuing ku perkara dunia. Dunia sementara Pak. Dikhawatir, teu kudu dikhawatirkeun. Dangaran rizki, punten Pak. Urang ayeuna terlalu menilai bahwa rizki anu katarima ku urang teh dalam bentuk duit. Hapunten ya. Jadi tatkala urang mah boga rezeki duit loba teh karak ngucapkeun alhamdulillah ieu karunia luar biasa ti Allah. Ari eta sehat. Bisa keneh udud. Bisa keneh ngopi. Kopi karasa keneh. Karasa keneh naonna? Amis. Amis pahit kopi. Amis. Da ayeuna mah geus make gula. Ikhlaslah seperti kopi, seperti gula. Ya, ikhlas teh
Jika gula dina kopi. Lamun kopi teu make gula pahit. Nikmat moal. Moal. Ari digulaan jadi nikmat moal. Ku sabab naon? Amis. Tapi disebut teu gulana. Henteu. Sok atuh diajar tina gula atuh urang teh. Teu disebut tapi memberi manfaat yang luar biasa. Teu kudu hayang dipeunteun wae kahadean teh. Nya, ti mulai ayeuna coba praktek fokus kana penilaian ti Allah, ulah penilaian ti jelema. Rek naon? Neangan penilaian ti jelema hayang naon? Hayang disebut wah hungkul ngan sakitu-kituna. Dunia urang itu tidak menambah kemuliaan urang. Malah eta jadi ujian ke urang. Teu bisa mawana urang bakal jadi cilaka ku eta dunia. Mobil Pak, misalkan boga mobil, mobil tina naon sok? Kaleng, besi, plastik. Apakah mobil bisa menambah kemuliaan seseorang? Tidak. Kemuliaan anu hakiki nyaeta ayana ti Allah Subhanahu wa taala. Lewat naon? Inna akramakum indallahi atqakum. Benda mati tidak bisa memberi manfaat jeung madarat ka urang. Nu puguh mah katakwaan urang anu disodorkeun ku urang ka Allah dalam bentuk keikhlasan. Takwa nu bener, tong mikiran dunia mah siar nu puguhna mah. Ikhtiar urang da eukeur. Tong sieun. Selama ku urang diusahakeun eta pasti aya dunia mah. Ya, selama ku urang diusahakeun pasti aya dunia mah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Pek teangan jalan anjeun ka akhirat. Teangan cek Allah. Teangan jalan urang pikeun nyukcruk jaga urang bakal jadi orang yang abadi jaga di akhirat. Ngantong poho anjeun teh di dunia anjeun butuh dahar, anjeun butuh make, anjeun butuh ilmu, sok atuh di dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jeung ulah sakali-kali anjeun mopohokeun nasib anjeun keur di dunia, sok usaha nu bener. Ngan ulah mikiran hasil. Da ari nu ngaran usaha mah pasti aya hasilna. Ngan ku urang tong dipikiran hasilna mah. Da eta mah hasilna mah naon? Hak Allah. Laras Pak, tukang ojek berangkat duaan, initna bareng jam genep, balikna sarua bareng jam genep. Apakah penghasilan mereka sama? Mikir atuh. Ruguruk itu. Lamun secara matematis Pak, matematika jelema berarti penghasilanna kudu sarua. Sabab initna sarua berang balikna oge waktuna sarua. Secara matematik wah pasti sarua penghasilanana. Tapi tidak menurut matematika Allah Subhanahu wa taala. Matematika Allah sarua halna dina sedekah. Teu laku matematika jelema mah. Ya, dina sedekah hiji sama dengan hiji ditambah hiji, punten hiji dikurangi hiji kuduna sabaraha? No, cek urang. Tapi cek Allah naon? Hiji kurang hiji sama dengan 10. Bahkan hiji kurang hiji bisa jadi 700. Bahkan lebih dari itu. Eta matematika ti Allah Subhanahu wa taala. Matak tong ngaringrangkeun masalah dunia ti ayeuna mah.
Pak, masalah dunia teh, dunia rezeki anu katampi ku urang eta jaminan ti Allah, geus dijamin. Atuh kunaon urang kudu susah-susah ayeuna usaha jeung mencari nafkah cek paribasa urang mah. Terus naon deui ikhtiarna urang eta jadi amal soleh, kumpul-kumpul keur urang jaga di akhirat. Makana niatan pas urang kaluar ti imah arek usaha niatan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niatan ibadah. Niatan ibadah usaha urang, niatan ibadah ku urang supaya naon? Supaya jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi henteu tamu urang liar teh aya nilaina. Tidak sia-sia, Pak. Allah nyiptakeun reungit ge tidak sia-sia, komo meureun Allah nyiptakeun urang. Nyiptakeun pagawean urang. Itu tidak sia-sia. Sagala rupa nu kajadian ka urang oge teu aya anu sia-sia dan tidak ada yang kebetulan, eta estuning rencana Allah Subhanahu wa taala. Matak tatkala urang dibere gering, dibere musibah ku Allah, tarima kunaon heula kuduna. Lamun ahli tasawuf Pak, lain ku arah heula ditarimana kunaon heula atuh. Tersenyum terlebih dahulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Musibah nu katampi ku urang, panyakit naon wae nu katarima ku urang, itu jadi ladang. Naon? Jadi ladang pikeun urang leuwih deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan undangan Allah Subhanahu wa taala. Urang kali-kali diundang ku Allah, naon undanganna? Di antarana kanyeri. Dina kanyeri, dina hinaan batur, urang kudu bisa seuri, sok Pak. Kurang-kurang nama berat model kitu teh. Tapi kudu kitu, tingali atuh akhlak Nabi. Ulah ngan diperingati wae atuh. Ari sholawat Nabi nang ari akhlak Nabi teh dicontohan ku urang. Akhlak Nabi Pak contoh untuk dipraktekkan. Lain hanya dina teori. Ieu makarak dihina ku batur, geus blak cangkeng terlebih dahulu, gagal atuh ya. Nabi teu nyontokeun gitu. Nabi sababaraha kali diciduhan, wios. Sampai ka suatu saat eta nu nyiduhan eueuh gering. Ternyata ku Nabi malah dipangmawakeun oleh-oleh dan Nabi niat ngalongok, sok Pak. Nu akhirna naon? Anu tadi gering Yahudi tadi nu akhirna asup Islam. Itu contoh keur urang. Contoh. Ya, ulah gampang amarah. Ulah gampang ngamek. Sabab amarah mah kaidituna teh kana kana goreng patut kaituna. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu nafsu mang tong nafsu atuh ta eta. Ya. Kahartos Pak ya, engka hiji. Jadi urang ulah bingung ku perkara dunia, da perkara dunia mah geus aya titis tulisna ti Allah Subhanahu wa taala, intina eta. Anu kudu bingung mah urang ku perkara naon atuh? Ku perkara akhirat. Urang teu bisa berjamaah bingung luar biasa ya Allah. Berjamaah wae urang masih kene loba ngahulang, komo lamun salat sorangan. Sabaraha kali urang salat sorangan poho kana rakaat sok hitung. Ya. Urang sedih tatkala urang teu bisa ngalakukeun puasa sunnah, sedih ya Allah. Dibere jag-jag ku Allah tapi urang teu bisa ngalaksanakeun puasa-puasa sunnah acan.
Geus puguh Ramadan mah loba ditubrukan baheula, mudah-mudahan ka hareupna mah henteu. Kena ada batur ieu puasa ge. Puasa urang mau panasan. Ya mudah-mudahan aya perbaikan untuk ke depan ya amin. Nah, itu. Sedih, Pak. Batur bisa sodako padahal boga duit urang teu bisa. Sedih teu? Bener ya? Nu kitu Pak kudu sedih mah. Lain karak dibere pilaraku Allah saeutik sedih diheulakeun. Justru kudu bunga, dibere cocoba ku Allah teh kudu bunga kuduna mah. Ya, kudu sabalikna urang mah. Hoyong urang teh luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hoyong teu? Maka lamun urang hayang luar biasa di hadapan Allah, maka rumusna urang kudu keluar dari kebiasaan. Kartos urang keluar tina kebiasaan. Batur biasana peuting-peuting teh sare, urang mah hudang. Ya. Engkau hayang luar biasa. Hayo he rizki we Allah marjukni we. Rizki mah gampang cek Allah teh. Ngan cek Allah pertanyaanna hayang nu barokah, hayang nu istidraj, hayang anu rahmat. Hayang rizki teh rahmat, hayang rizki teh istidraj, tinggal milih. Istidraj atau panyungkun ti Allah berarti mere teu jeung ridona Allah. Awak jag-jag teu dipake ibadah berarti kajag-jagan eta panyungkun ti Allah Subhanahu wa taala. Loba harta teu dipake sedekah eta panyungkun hartana sawareh teh pati Allah. Nu ngaran panyungkun suatu saat Pak, suatu saat eta kudu dicokot ku Allah Subhanahu wa taala dengan apapun carana, arek pika nyerieun, arek tanpa terasa. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kadang-kadang teu karasa ku urang teh nyaho disungkun ku Allah. Makanya kadang-kadang urang sok dipasihan pilara ku Allah teh berupa penyakit. Mungkin penyakit cek urang mah goreng, tapi cantang tu cek Allah mah. Sabab penyakit dina sapali hadis Rasulullah diunggahkeun bahwa penyakit eta bisa jadi kiparat kana dosa. Berarti alus apa goreng penyakit teh? Alus apa goreng penyakit teh? Siap gering? Kudu siap. Siap teh siap kudu siap Pak. Tong siap teh jag-jag hungkul. Suatu saat urang kudu siap gering. Emang rek jag-jag hungkul? Emang rek jag-jag wae? Moal, Firaun ge jag-jag wae, Pak. Kaituna ngaku pangeran. Teu dibere riet-riet acan ngaku pangeran, piraku urang rek kitu. Urang mau alhamdulillah masih kena dibere gering ku Allah teh. Supaya naon? Supaya ngajerit, ya Allah, tah supaya tanah hungkul. Ngal aya tanah hungkul, ya Allah. Dibere ku pilara ku Allah teh eta hungkul. Supaya daek ngajerit ke Allah. Ya. Teta. Jadi layakna urang sedih teh, layakna urang ngarasa hanjakal, ngarasa hariwang teh tatkala urang hese ngalaksanakeun kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah teu butuh Pak, Allah teu butuh salat urang. Allah teu butuh puasa urang. Puasa urang jang saha atuh? Jang urang-urang kene, salat urang jang saha? Jang urang-urang kene. In ahsantum ahsantum ilaikum wa in asatum fa alaiha. Anjeun berbuat baik, maka kebaikan itu lain jang batur. Hakikatna kahadean eta keur anjeun-anjeun keneh
Begitupun sebaliknya urang ngalakukeun kagorengan, maka kagorengan eta keur urang-urang keneh, lain keur batur. Maka urang boga kehati-hatian jagana. Tatkala urang milampah hiji kagorengan, urang gaduh kehati-hatian. Sabab apal konsekuensina? Minimal eta kagorengan bakal kaalaman ku urang. Urang mampu mereka batur pa berbentuk sodako walaupun duit 1.000 perak, maka 1.000 perak eta bakal balik deui ka urang asal urang ikhlas. Makana sameme ikhlas atuh ridokeun heula diri urang lah. Ridho narima Allah sebagai pencipta urang, ridho urang narima Islam sebagai agama urang. Lamun urang geus ridho engkena bakal bijil keikhlasan dengan sendirinya asal urangna ridho heula. Ridho kana papasten ti Allah bahwa urang teh kudu ngalakukeun ibadah. Da kusabab penciptaan urang mah nyaeta untuk ibadah. Pikeun ibadah. Lamun urang geus ridho narima papasten ti Allah urang kudu ibadah, maka ibadah eta bakal ku urang dilaksanakeun dengan penuh keikhlasan. Moal aral wae Pak, moal insyaallah lah. Moal kudu alar. Ya. Jadi intina panginten sebagai kesimpulan tina makalah anu kalima ya, nu kahijina urang ulah ngarasa bingung, urang ulah ngarasa hanjakal, urang ulah ngarasa hariwang ku perkara dunia. Da perkara dunia mah geus aya titis tulis ti Allah Subhanahu wa taala pikeun urang. Geus aya blueprint cek urang malah. Bahasa urang mah blueprint. Cetak biruna tos aya di ditu, urang kudu kieu kudu kieu kudu kieu. Ya. Nu salajengna anu kaduana layak anu ku urang patut dihanjakali gitulah. Ya. Patut ku urang anu kudu disesali, anu aya kudu rasa sedih nu aya di urang mah tatkala urang teu bisa ngalakonan parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kahartos Pak. Ya, mudah-mudahan para sadayana dina ngalaksanakeun kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sing dipaparinan rezeki istiqomah ti Allah Subhanahu wa taala, sareng mudah-mudahan urang dipaparinan rezeki kakiatan ti Allah kangge menghindari segala rupa anu matak jadi madarat pikeun diri urang. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu sapiatur apunten kasuhun tina sagala kakiranganana usini wa iyyakum bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.